Terus meuli iya ya teh, terus meuli makanan kesukaan si Dudut. Sugan we daekeun dahar enak mah. Dut. Ya geura dahar. Geus dipanggulikeun ieu ya. Makanan kesukaan Dudut. Naon, Pak? Ya, makanan maneh nu bergizi dan bervitamin teh. Wow, MPASI. Makanan kesukaan Dudut. Ready. Syukur suka sama daharnya. Ulah tadi dahar eta. Pasti dong. Beda sama Mang Krunyus. Duh, jalan deh tah lapar euy. Puga aing hayang barang dahar ya teh. Mang Krunyus. Tuh, si Caduk si Retek kan lu ngarawan sih bega. Tuh, si cakar kehead teh cenah. Ya dulu bakal dahareun hang teu. Bedareun naon sa teh kehead. Tapi janji tong galak deui. Lah cuk saha galak teh eta mah hayalan maneh. Sakitu bager kieuna aing ka maneh teh nya ga. Oh, kehead. Ya tuh hiji ewang. Ya mah hiji. Ya mah hiji. Tuh, bager siaga budak, boga dadahareun ngingeteun ka urang. Soalnya jah bager budak teh tak anu jah ulah galak ting aja anu. Maneh oga nu galakna ge. Aing mah teh nya ditnya. Aing oge diajakan manis ya mah Karena yang saduk sirit. Lugu sarwana oge. Ulin bareng dia. Dia. Dinya diu. Enak temang. Nah. Dudut toyong teh ieu. Hayong mang. Tengah. Enak tuh. Enak. Gak mana yang mau diwapan? Ah hangut dewe kangke dewe karek ditinju ah. Iya jamannya yuk. Iya. Ontah nu dewek. Ieu lagi ieu budak Krunyus. Puji cirit. Kehead moja.